Duh, iya tapi duitan ayah si entuy eueuh. Awana cenahnya lang teangan ieu namanya. Ais puteng. Teng. Dio. Hah? Teng, ngaisin tuy. Hah? Saya ngomong jeung nu bego si entuy di mana? Hah? Saya ngomong jeung nu bego mah ayo anteur. Subhanallah, Masya Allah. Ciptaan Tuhan itu memang indah. Coba itu lemur kuning segitu endah. Di mana, Teng? Oh itu. Ayo atuh. Saya ngomong jeung nu bego. Iya mah, saya ngomong jeung nu begonya atuh. Duh, ya di mana maneh Teng kulilana ieu di ditu keneh. Di mana ieu Teng maneh? Naon di ditu? Oh, di ditu si entuy teh. Oh, hayo atuh. Duh, capek ieu. Di bawah si Uteng jauh ka meluk ieu. Woi. Lah, suara si Opet. Naon, Pet? Bu, aneh di dieu ieu aing dianteur ku si ieu nikeun ka ha di dieu kituan wae. Kunaon si ieu teh? Bego. Bu, pantesan abang itu tadi ku aing teu bego-bego. Sudah. Ada apa, Pet? Sehingga kamu cari saya. Tong so indo kamu cak-cakan dahar jeung hulu asin oge, so indo wae. Ari kabatur so Indo. Ari manehna kalah kumaha kamu. Kunaon si ieu segala musingkeun wae. Geus puguh heueuh musingkeun geus mending cenah balik ka ditu. Ulah cenah aya di dieu euy. Si ieu kunaon musingkeun wae teu tadi urang kalah geus pusing. Mantuk itu. Musingkeun wae si itu mah itu tadi urang rek ini oge tah anteur kalah capek. Jalan ke nu nanya. Bu. Urang geus aya bisnis ieu nya. Bisnis naon, Pet? Iya tuh urang teh bisnis keur ieu meuli cau. Sugan maneh buka cau tuy. Aya di Wantur. Nu sah nu antur. Ewa batur atuh. Bangsat mana tuh eta mah. Heeh. Aduh. Hayu atuh. Hayu. Tapi kan ngabangsat mah bakal dosa. Orang tanyakeun ke Mang Kucil kan si Mang Kucil benar cau. Mang Kucil saha, Pet? Tadi gerewer anu panggorengna apal meureun. Oh, heeh, panggatengna sedunia. Panggorengna. Hayu we urang teang. Ayo. A few moments later. Assalamualaikum. Nah, itu mau ngajawab. Gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laku adina aya si Mang Kucir. Oh, jam sakieu mah keur neangan cau. Dek naon? Justru ka dieu teh rek neangan cau, aya cau teu. Itu aya hiji deui. Aya tuh ngobrol orang di imah. Yang bilang tapi kita ka imah tapi kalau di luar. Heeh, nya kita mah meureun ngageo. Tapi kita jero, tapi tinggi luar. Nah, hasil ini bisa apa soal benar teh. Aing teh dilawan. Ai sia ka ngarulang.
Diuk di dia tuh. Siap. Siap. Ya cau teh saturun deui nu si kucir wani sabaraha maneh. Mumpung ku adina orang beli murah we. Baiklah 5.000 sakuruy mah. Cok, ceki jeung beli sebelah ke lah tuh urang cokot lah. Pinter mana nyari untung dalam kesempatan. Atunya mumpung lanceukna, mumpung si kucirna. 5.000 bari. Lumayan ya. Lumayan. Saturui. Tuh. Ayang ke orang kerbati beli rokok. Cau ieu nu lancik aing mah ngadat. Bae beli sebelah. Tah, cau teh kapake teh. Tuh iya mah tuh cauna ge cau super kapake atuh ya duitnya ya. Yo. Deh, lumayan ieu. Urang jajan sebelah kebelah. Ayo atuh Ayo. Orang bawa cauna. Hasil ya, cau 5.000. lumayan. Saturui. Jeung eta jeung Bandung. Ayo. Batina gede. Batina gede.